Tah bos, eta tanah rek jual kubah bos teh. Oh, kira-kira seberapa hektarnya ya? Teuing atuh da tepuh kemarin teh ngomongna rusuh. Dah gini si Abah, isi Abah ieu lain. Nya ieu. Iya Oh. bos, iya Terusan Bah. jualan teh. Bah. Cager bah. Kia ya teh datang ka dieu teh pada ya pitarosnya nih. Sok diuk-diuk. Duh, kotor di mana di banyak. Jadi kia bah, abi teh ngadangu ti hawar-hawar ti barudak cenah ngadanguna Abah bade ngajual tanah. Leres. Hah? Kurang reungu. Oh, terus kumaha tuh meureun ge ku ngomongkeun anak? Kumaha lepak ngomongna. Oh, gitu. Teh si Abah eta mah bonge. Naon ngomong bonge ke urang? Har, dengan dia ngadenge. Pan bieu ditepak jadi kadengeun. Aya naon jang itu asa dari bae kieu Abah ya. Aya naon? Jadi kieu, Bah, ngadangu Abah bade ngajual tanah saurna teh. Oh, ayang cai ngomong atuh. Engke urang bebeja heula ka si bebebnya antosan. Coba jang. Kaya si Api. Sangka dia. Halo beb. Iya aya tamu nyanak cai ka dia. Hah? Mang Ihin. Salah ini. Halo beb. Halo. Nya nya nya. Mun nya antos nya. Iya beb. Beb dia atuh beb lah. Chọc dẫn lah chạy chạy vậy mà hiệp phục dari ni kumaha kaya na naon di dia mah. Caya ya nawe lah. Saha nu menta cai ieu teh, Bah? Iya mah lain ci kopi atuh ujang teh mah cai herang cek abang ge bieu. Hese ieu mah jadina oge. Teu nyambung pisan. Kudu tarik ngobrol jeung si bebeb mah. Lah ada atuh jang kita aya naon ka dia wanita suami kieu ieu teh sing padarugu datang teh ka dari rek naon atuh. Bade naraskeun tanah aki. Pan iya aya bos di kota. Aya naon atuh beb ieu teh meni asal lieur kieu ngomong naon cenah itu papajuhan teh. Oh, tanah. Ngomong atuh. Tanah. Nya Abah pan tadi oge tanah. Tak terus ayeuna bade diical sabaraha tanah teh. Oh, yang Cikopi. Rasugan teh eueuh cigana di imah Cikopi mah nyanyi. Kumaha teh ieu teh merasa teu paruguh kieu ieu teh kakak beuki capruk ningan. Ah, geus urang tanyakeun ka si Neni. Nih, kumaha ieu teh si Abah teh ngadangu bade ngical tanah. Cik abi hoyong ngadangu hargina sabaraha?
Sahur sehari bebeb makanya mereka jual tanah segala bisa gitu tanangan bisa gitu nate. Kumaha teh mau dijual tanah na oge? Atuh bos teh geus pikun. Geus lah ya mah kabar penting bisa mending balik yuk. Ayo tuh. Heeh, teparugu di dieu oge. Lain teh tadi di deui teh asa bebe katempona oge. Justru tadi ge asa mesra. Beb. Ini mah tos tunu ya teh. Sok we ngarobrolnya. Tuh nya, geus boba bebeb deui. Nu kieu teh kudu dijieun contoh, nepikeun ka nini-nini romantis, pikeun ka bebeb-bebeb. Lain ieu teh juga keur ngaromongkeun abah jang. Lain, abah meni masyarakat itu jeung si nini meni pa bebeb-bebeb. Iya jang abah teh mah tak make jeung gua bebeb ka sini nih teh. Teu apal ngaran poho deui abah teh.